Dina lembaran katresna aleringkan cangka sorang diri, tapi dandung di paparan ku ciptaan liung gunung kaheman mungkinnya nyorang kabacaan subarahna iya ciri tu marima ya bicinta najan diri kudu najan tunggaran najan ukur salawatan najan ukur sakedapan api pasrah waroba pamadekatan sumerahna iya ciri tubuh takdir yang widi najan diri kudu najan kanyeri najan ukur saliwatan najan ukur sakedapan api nampi moal jadi gering hati sanajan ngan sajorela anu dibelah sanajan ngan saliwatan abdi mah ikhlas. Dina